teka rasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Sya'ban hampir pertengahan. Di bulan Sya'ban urang osok ngayakeun nisfu Sya'ban, saparo bulan Sya'ban pertengahan. Aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban. Tah eta laporan tahunan tah mata. Ai poe Kemis mah laporan per minggu, hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun. Naon teh tanda kudu digawean? Masalah naon ge dek maca Quran satamatan sapeting mangga. Masalah. Usaha masal kos gitu ngagibeg bangunna teh. Atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting. Ayo masalah. Sholawat 4.444. Sadake waduh kapilih hiji ge. Waduh kapilih. Dek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana, masyaallah. Kuat ka dicoret-coret buku urang. Geus atuh urang nurutan Ba'dul Arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae sadaya malah bung babarengan mangga adek jeung keluarga belah cenah hega masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca. Cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana. Ayo coba bakal moal tambah kos kitu mah teh. Asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus. Ya Allah, ya Rabb. Maca Yasin kahiji menta dihampura dosa. Supaya dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Mentana kitu. Doa aya di Majmu' Syarif atau di kitab-kitab hikmat, di kitab thariqah. Maca Yasin kedua minta dijembarkeun rizki lantaran urang mebeki dahar, beki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang. Tihang jadi 2 kieu. Horenganan lapar. Masya Allah. Tak urang tak pagawean kos. Jadi maca Yasin kedua minta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Teu kudu sugih-sugih nu penting cukup. Bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta. Khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi. Masya Allah wa khairul zikri ma khafi. Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Ya Allah. Pang bagus-bagusna zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleuna gunana. Zikir setan. Mani ngeluk-ngeluk gitu. Ai sorangan mah tilok. Tilok cenah sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Aduh bagus mah khairul zikri ma khafi. Teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantep beusi kapanggih jeung Ki Fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khairul zikri ma khafi. Galbu di mobil, di kereta, di pesawat, lempang di Masya Allah, wanunya hanya Allah. Itulah para aulia-aulia Allah Subhanahu. Wa khairur rizki ma yakfi, pang bagusna rizki nu cukup. Hayang dahar aya
cukup hayang nginum aya wareg seger hayang naik kendaraan alhamdulillah hayang sepeda aya sepeda hayang motor aya hayang mobil Lexus aya mayak cukup teu kudu loba-loba teu kudu Masya Allah hayang sare kamar aya hayang tiis aya AC kan gitu amat gitulah khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kanjeng Nabi Ibrahim asal malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis ya Allah ya. Ongkos lurah dek calon gratis dah bupati dek calon gratis geus jaradi muskilah jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa Yasin kedua minta dijembarkan rezeki jang ibadah nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah nah nganu penting orang maca Yasin sabada maghrib aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah kulhu bae kulhu sabaraha cenah kieu kulhu 3 saya tilu ulah loba-loba 3 lah si gering saya mah leuwih ti 3 gering 3 emang nu maca 3 kula cak Kanjeng Nabi man qara al ikhlas saja lamun nu maca surat ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an Jih madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an asal ngariung we kulhuna 3 nilaina Al-Qur'an Masya Allah cak Kanjeng Nabi sanu cepet-cepet cak Kanjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal diberi hadiah waduh sahabat sat maraca Qur'an wah cepet Sidina Ali mah kieu Ali kudu miluan entos tuan entos tamat alhamdulillah cepet amat maca kulhu 3 pan bisa gitu pancak Tuhan jadi sak Tuhan teh cara sajelema nu maca kulhu 3 sarua jeung Al-Qur'an atuh gua mah beres eta tadi dasar minantu aing jak Kanjeng ada teu gagal Kanjeng boga minantu mantap biasa mantap cek Kanjeng Nabi ana madinatul ilmi wa aliun babuha kula gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae kapanggih bae ta ku Sidina Ali mah atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali nu sajen kararieu bae pan cepet amat li 3 kulhu tilu kulhu sarua jeung Al-Qur'an geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus beres ngarokok heula tinggal cek nu maca Yasin tolol amat budak ulah tuh datang ka ngarokok geus ya bener deh kita kuki uci aing macana jangan ngarokok baca Yasinna sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin jadi batur maca Yasin ieu mah kulhu bae terus ulah gaca-gaca Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus ke batur eureun Yasin enak eureun ke mulayane nu kadua kitu kene katilu kitu kene kulhu ge cenah kula mah teu bisa kiai teu bisa je kula maca kulhu Bismillah ge cenah coba dengekeun Bismillahirrahmanirrahim eta bae geus geus eta masih mah kitu sakitu ge ka surga geus pokona
bisa ada sakitu teh kuat tuh hese-hese ya. Nah etalah ulah mikiran puasa mikiran ismu baheula aing jadwal aing ke mana malam Selasa. Nah besi boga jadwal kayak Yasin di mobil oh masalah macam Yasin di mobil kayak gitu jadwal naon jadi kiai gilir ke nungora maluangkeun ba'da maghrib ulah ka mana sebab mejihna dilaporkeun kitab urang buku taudan urang supaya tahun kamari diasinan tahun ieu diasinan ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir buku Haji Pendi mana awal Yasin akhir Yasin surga protes ya dosa jayan kok bisa dikasurgakeun ieu bagus cenah awal jeung akhir tengahna deuleu waduh barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu wah aduh cek malaikat itu ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna deuleu akhirna oh bagus ya bagus guys bagus nah, urang sugan kitu bae lain pendi ieu teh nisfu Sya'ban anajan aya nu ngabidah oh, tapi lamun salat maulah aya salat nisfu Sya'ban mi'ata rakaat 100 rakaat ulah bid'ah bisi aya di lembur-lembur di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ulah ye atuh kiai itu sanajan teu dilarang emang embung ieu kula mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu atuh boro-boro eta aja subuh ge koboan ngan ulah bae geus mah sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna boga silsilah teu meunang sambarang salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jeleman aya khusus lantaran doa nage khusus lain jang doa sorangan geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat baheula di Bandung di Cilember dengan Sebudin ngayakeun baheula aya deui di Cililin almarhum Kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun tapi ku kiai-kiai ia disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mah geus bae teu kudu baca Yasin bae urang geus 3 balik cenah kula mah 3 balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik masalah awas Yasin bener sia teh awas kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtung na hiji ge henteu 3 ya Allah ya Rabb